Warahmatullahi wabarakatuh, sobat orang Garut. Jadi kali ini saya sedang berada di Kampung Arengnya. Aduh, desa Cigedug, Kecamatan Cikajang. Kecamatan Cigedug. Oh, Kecamatan Cigedug. Kalau Kapung Kurma Kecamatan Tipayun mah Kecamatan Kapung Kurma Kecamatan Bayongbong. Kumargi terus dimekarkeun jadi Kecamatan Cigedug. Desa Cigedug, Kampung Areng Guhalalay. Ya, aduh. Tah ieu teh muhun. Kana eta teh nuju aya acara pernikahan begitu nya. Ari nu nikah teh saha cik Ibu? Wargi namina teh Alisa. Teh Ali sareng Adarwin ti Garut nya, perjuangan ti Garut tebih-tebih ka dieu nya. Demi jodoh. Demi sesuatu. Demi sesuatu diunat. Doana Ibu kangge panganten. Ya supaya rumah tanggana sakinah mawaddah warahmah yang terbaik. Amin. Sareng Ibu saya teh. Sareng Ibu Wiwin. Ibu Win, Ibu hatur nuhun. Ya, sama-sama. Ya. Mangga Pak, Dupit di mana Pak? Apa teh? Di mana? Wah, di Garut. Wah, tebih ka dieu nya. Mantap. Ari nu nikahkeun teh saha? Bapak? Sanes gitu. Oh, itu wargi Pak. Wargi kan. Doana atuh Pak kaya panganten. Insyaallah barakallahu wa baraka alaika wa jalla min ummati khairin. Amin. Amin. Mudah-mudahan lancar Pak ya. Amin. Izin tayang dina YouTube Pak Wios. Oh, bios, Nuhun. siap. Kayak tinggal dicari swet dina YouTube. Oke. Tuh, ieu rombonganna sobat seueur panjang lumayan tuh. Cacana kana ieu nyanak naon Ibu? Aduh, abot nyanak gajah. Gajah tuh, aduh. Sareng ibu saya teh. Ibu Yati, Ibu hatur nuhun. Sok kade Bu abot. Tuh, sobat nih. Banyak sekali rombongan dari Garut. Garutnya di mana, Bu? Panabuan. Wah, panjang sekali sobat tuh. Sareng ibu tuh ada anak-anak juga. Waduh, subhanallah tuh. Ayo kita jalan sana sobat. Tuh. Panabuan. Nih hari ini nikah teh namanya teh saha? Darwin. Darwin sareng istrina teh. Oh, Anissa sareng Alisa sareng Darwin. Darwinnya perjuangan dari Garut ke Kampung Guhalalay eta pengitunya. Aduh, saya nyanak naon kue tuh sareng tetehna Ibu. Aduh, nyanak ieu tuh seueur Bapak. Kuy nyanak buah-buahan oge aya. Ayo sobat, kita ke sana. Jalan kaki. وجب الشكر
Sekarang proses pengalungan sudah selesai dan tinggal memasuki singgasananya ya. Ini juga rombongan dari Garut nih. Oke, Bapak Ibu, para tamu ulama, khususnya di lingkungan Padepokan, semoga jatuh senantiasa dibayar di tempat anu pantos disayangikan. Sakali paiten utamina izinkan pribados dina waktos anu ayeuna bade ngadadarkeun kana pemaksadan nangrupi anu tadi pertarosan kun Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun saksi di mana dua hamba Allah dina waktu anu ayeuna rek ngalaksanakeun. Sobat, sekarang lagi acara Seren Sumeren ya. Kalau di budaya Sunda itu ada acara Seren Sumeren. Kita lihat ke sini ya, ada banyak pedagang tuh, ada pedagang cilok juga nih. Sehat ya. Alhamdulillah. Calon ciloknya nya. Tuh, cilok sobat, di sini mah jajanan khasnya nya, khas kampung. Mas sehat. Sareng saya teh. Pak Dedi asli di mana? Orang dia. Oh, berarti kan nikah teh tuh kenal. Tetanggi. Doana atuh Pak, kangge panganten ya kumaha. Sing naon Pak? Sing sakinah, mawaddah warahmah. Yang penting nama lancarnya nya, pas ngejalaninnya. Aduh, kumaha ieu dagangan? Hana teh. Tah da nama ieu. Nama lungsur. Turunnya cing sehat lah, cing lancar. Ieu oge aya anu icalan mainan tuh. Mainan dagang. Nah, ieu si Mang ieu. Mang, Apa? icalan naon Mang kita? Cilor, cikningal kumaha cilor teh. Cilor kayak gini yang ini gitu. cilornya yang kecil-kecil terus diputar sama telur. Oh, Gini aja. diputer-puter tuh. Aduh, sabaraha sakitu mah? 1.000 aja. 1000 teh hiji. Segitu. Segi ieu sakieu. Cik lihat. Seta sakit teh 1000. Oh, 4 tusuk emangnya. Wah, si Mang geus hebat Mang. Asli ti mana? Di Arang Oh, ti dieu. Aduh. Sareng asa ieu teh. aja mana terkenal nama. Ajam pokoknya nama artis di Areng. Doana kangge panganten. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum ma fi khair. Amin. Hatur nuhun tuh ya nuju ngaladangan bocil-bocil. Jajan Jang. Jajan naon? Jajan bocil. Saha nu nikah teh Jang? Duka. Sekolah kene. Nah, tuh ngomong. Sekolah. Sekolah tuh.
Aya sosis karena nih sosis nyiksik gurintil jika tahun meri mutilasi sosisnya asli orang dia dari nyawanya do anak tukangnya pengantin sakinah mawadah warohmah lah kepada malah gitu dagang sing haneuten sang asa teh Pak Edi hatur nuhun tuh aya Kang Balon oge tukang keur ngawadangan sing mangga ngawarisan mang tuh ieu nu jajana si Neng tos sekolah belum baru TK dadah heula atuh dadah namina saha namanya siapa Sila aduh ini lucunya halo malu-malu nengna tuh mang ya mang sareng saya teh mang saya Mang Arif tukang balon tuh marema si mang mang nuhunnya sing lancar lah karubuk cikali incing subuk-subuk cicing cikerubuk cicing iya aya ibu makan dulu cilok makan cilok hari teteh masih orang dia di mana tamu tamu di Garut ari Garut teh di mana teh Panowan Tarwang Kidul rumah sakit selamat ke Pangkerna iya rumah sakit selamat iya terselamat berarti itu nu nikah teh saha Kapiraka tebih di ditu ka dieu teh lumayan jalana bergoyang-goyang ada kocok-kocok kita berarti di ditu teh sabaraha jam 6 berarti sekitar sejam setengahan ya sareng teteh saya teh teteh Intan doana tukang pengantin doana ya sing sakinah we mawadah warohmah jadi keluarga yang saudara teteh hatur nuhunnya tuh ya ge sareng sami itu ti Garut sareng ieu sami ari ieu sareng ibu saya ibu cucu di Garut doana ibu kang pengantin amin tuh ya oke sami keluarga ti yang langgeng-langgeng aja langgeng saja lancar barokah maut yang memisahkan amin ari ieu teh tos lami kitu yeuna naon namina teh hubunganna terang ya setahun wah perjuangan setahunnya demi meminang seorang cinta jarak jauh waktu dia di Jakarta LDR jadi si Ana di Jakarta ya kerja tetehna di dia istrina perjuangan setahun itunya kerja naon teteh chef jadi koki hebatnya di Jakarta jadi demi meminang seorang gadis kerja heula di Jakarta gadis biasa iya perkampungan banget lah ciri khas itu artisnya itu teh sanes artis pangin tahu kan orang dia nya abi masa seorang dia abi mah ti Cisurupan macakatnya kalewatan gitu bikna aja we ka dieu ngadon kieu heeh teteh hatur nuhun ya bakal aya dina YouTube gitu salam-salamna atuh ka keluarga salam Teteh Kartini anu teu angkat suamiku dulu lah iya suami yang sedang bertugas di rumah dinas gedung di mana gubernur rumah dinas gedung ayah aku lagi di kampung
Salam buat Teh Kartini juga yang nggak mau ikut sakit gigi. Oh sakit gigi, mudah-mudahan cing cepat sembuhnya. Ya, amin. Sareng ibu salam-salamna. Di wakilan atau sareng teteh ieu. Sama we. Sing lancar nya. Oh teteh hatur nah itulah. Dadah heula tuh. Nah itulah keseruan rombongan dari pengantin pria ya. Tuh sana juga ada tetangga-tetangganya loh. Sangat banyak sekali ya. Sambil menunggu Seren Sumeren kita lihat ke sana ya. Go. Tuh seueur jeung damang. Alhamdulillah. Hehe. Sareng asa ieu teh. Masih wargina kene. Oh, mangga ibu. Tuh ke pengantin. Ke pengantin. Aya pengantin di dieu. Oh, di ditu. Oh, di dieu mah naon ieu? Ya mah ya we aya dapur. Oh, Masak ya mah. dapur. Ibu Isi. sehat. Alhamdulillah ces. Teh ibu bade makan ces. Teh dapur hajatan Oh, tuh. dia teh acan beres. Kieu ari suasana dapur hajatan di pedesaan mah ku hawu. Hawu. Tuh, aduh. Cenah aya ibu. Ieu teh naon ieu teh? Itu nudunya. Oh, nuju yang badas haneut kebu. Itu teh satemos. Aduh, sareng ibu saya teh. Ieu sareng Ibu Mimin. Ibu Mimin. Rarakana Ibu Saubul Bet, Ibu Mumun. Ibu Mumun, Ibu Mimin sapaket. Mumun. Kemar. Mumun. Oh, nu meteran lebih pantesan tadi tak sa mirip. Doana tuh kayak pengantin. Mohon amin mudah-mudahan. Sing janten istri mawadah warohmah. Amin. Ibu bumi baru dinya. Itu Ibu Titi. Ibu Titi. Tuh. Ini Ibu saha duka ieu teh. Oh, mana Ibu Titi Buat teh? cenah tuh, Mama. Iya. Oh itu. Semua kalah nyukur. Kadung kabur. Jadi ya teh. Ieu teh sawargi-wargi. Ieu teh sawargi-wargi. Lakana Mama. Oh, Ini iya. kalah ngabalion. Ele. Ini nuju naon ieu teh? Terus ka ditu Jaksin. Jaksin. Mohon itu Ari nuju. Jaksin teh naon Itu rujak Jaksin. Jaksin. Oh, rujak asin. Itu ngecek itu sareng tentang. Tuh. Datang Mas. Ai Mama. Tuh, si Mama lagi ngegoreng kentang. Pakai pete nuju musim pete ya. Tanya. Tuh. Ibu nuju sarapan heula supaya teu salah tri. Sarapan heula sok sarapan. Ieu sareng ibu saya. Tong atuh ibu kokom ieu wargina keneh. Tuh, aduh, pangageungna. Pang wargina. Oh, wargina keneh. Wargina keponakanna Pak Ade. Pangageung teh salirana Oh, Salirana. atuh kapali dia tuang nang ame di kamera ulah nongongan teh si Ece nu acting mah teh. Itu aya jaksin, aya kentang. Coba ibu, cobian atuh ya enak tuh. Sok ku ibu. Tuh jaksin, rujak asin. Ari nu ungu-ungu naon itu teh? Kol ungu. Kol ungu. Tuh. Ibu ya bakal tayang di YouTube-nya. Aduh, ibu. Ya ibu meni cantik ieu Makasih meni bagus sanesnya meni. Kan kamari ku ibu diangkeun ka dia abdi teh. Atuh ibu ka zaman heula. Atur. Ka zaman heula ibu lah. Ibu sahe full bednya. Mangga. Kopi mangga lajeng. Itu tadi kopi Wios tong repot. jangan sana mana lebak. Di lebak tah ka bumi eta. Bumi sami ba. Ibu, ari ieu teh nu kaseberiji, Bu? Naon? Nikahkeun. Nu kalima. Nya kalima gitu. Aya keneh. Nya kalima gitu ah. Nu kagenep. Bungsu ka Bungsu pamegat. Oh, bungsu pamegat. Ka orang mana nih bungsu? Sekolah kene nuju. Oh, sekolah kene. Berarti mah istri nu terakhir minten. Biasa di langanan. Ibu hatur nuhun. Tah itulah sobat keseruan dapur hajatan tuh. Ibu marangga, hatur nuhun. Mangga. Tuh. Jadi masih ada warga-warga.
Damang. Alhamdulillah damang. Sareng asa ieu teh. Ya, Asaha. Ariel. Ariel atau Aryo artis. Mun artis, itu jantan artisna. Nyanyi heula. Nyanyi heula cenah. Biasa nyanyi Biasa. daun. Bili seur nu monaknya. Mun, pilih gitu. Nah, abi mah saukur pemain unggul. Pemain naon? Oh, pemain segala we. Segala dipaenkeun. Bae alus. Ari teh saha nu panganten? Panganten, Wargina keneh. mun wargina. Doana atuh kang panganten. Ya, mungkin bagi sing janten. Kita sakinah mawadah di rumah tanggina. Pate. Wamuan. Itu pun akina. Oh iya, pun aki. Hah? Rai ke panganten. Oh, ke panganten teh. Kita pun didik. Masih keluarga keneh. Sareng bapak saya teh. Bapak Rudi. Bapak di. Doana atuh pawejang anak kayak panganten. Kanggo panganten, kanggo khususna Neng Alisa, Nuhun. kudoa we biasana. Oh, gitu. Atuh Mau ke jasadi Neng Alis. Semoga bahagia di rumah tanggana. amin, amin langgeng ya. Ari ieu teh kampung naon, Guhalalay. Nah, bet guhalalay teh. Panglalay janten aya guha di Pangkar di Lebak, ya ente jadi guhalalay. Oh, ti payun teh guha tina taneuh itu. Tegorowong Di Pungkur. kapungkurna. Ente Oh, disebut guha. zaman Belanda itu. mun payu. Tebih teu. Pari Lebak. Disebut guhalalay nama. Kira-kira sabaraha jam teh dieu? Atuh, kami 5 menit. Cil kayak ninggal kumaha? Orang ninggal yeuh. Nah, guana utus teh aya. Iya, Jadi we. janten cai liang na unggul. Oh, cai bersih biasana. Bersih. Ayo, rangka itu ah. Di gunung. Hayu atuh ah. Hayu hanter. Ayo sobat. Aya pemandu ya. Kita melihat guhalalay yang sekarang sudah menjadi cai liangnya aja. Terbengkalai. Hayu atuh ah hanter ah. Hayu kemon. Bung pengker seren sumeren kene. Ayo. Jadi itu sakakalana guhalalay nya. Mohon di Pungkur. Kapungkur mah janten we kampung guhalalay. Guhalalay, janten arang guhalalay. Areng guhalalay ya. Kampung Areng Mohon. guhalalay gitu. Sami arang kana na Areng janten nami unggul. Janten nama hungkulnya. Blokna penginten blok guhalalay. Kapungkurna selalay. Tapi ayeuna beda tos tah aya nya. Terus aya aya nama tos. Tos kagiri dikit. Mohon. Gitu sobat, di sini itu ada misteri guhalalay. Pungkur mah. Angker. Angkernya angker. Ayeuna Ayeuna tos aya ayeuna. tos camal. Mohon ayeuna. Kalanya kita menjelma mah ieu. Gitunya sobat. Seru sekali di sini nih. Kampung Guhalalay. Sekarang kita waktunya untuk acara walimahan. Kita menunggu kedatangan pengantin perempuan. Dia sobat. Bapak dan Ibu, inilah kehadiran dari calon mempelai wanita Alisa Septia Kuswati. Maha suci Allah yang telah memaparkan cinta abadi. Berawatkan dua hati yang akan segera dipersunting dalam ikatan suci pernikahan antara Alisa Septia Kuswati dengan Darwin Darmawan. Mari kita doakan langkah kedua mempelai. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kenikmatan dalam prosesi akad nikah. Tinggal ke payung, sehari tangan di payungnya. Saha? Alisa. Saha itu calon naon? Calon istrinya. Teh Alisa teh soleha. Mohon soleha. Kemana nggak di dalam ayunan galis galis pisang atau galis panos biasa nggak? Galis pisangnya. Panos siap jantan suami, jantan imam, dan teh Alisa atau siap di akadan siap. Maka di haturan sepanos biasa ngalikan. Jangan di depan sesuai gitu.
Oke, diaturkan kangge calon pengantin istri Alisa Septia Uswata yang begitu cantik mempesona. Diperkenalkan balutan busana yang menggunakan stiker Sunda modifikasi persembahan dari Kaila Makeup Wedding Gallery. Bapak dan Ibu, sebelum acara akad nikah dimulai, kami mohon kepada Bapak dan Ibu yang membawa alat komunikasi agar dimodusaliankan atau dimodigitarkan terlebih dahulu guna kehikmatan serta kelancaran prosesi akad nikah. Kemudian kepada Bapak dan Ibu selama prosesi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang darwin dan mawar bapak nikah kun anjeun ka anak tigas bapak Alisa Septia Uswatun kalayan nganggo mas kawin ku perhiasan emas 10 gram ditambah seperangkat alat sholat dibayar kontan. Nampi abi nikah Alisa Septia Uswatun putri tegas bapak kalian nganggo mas kawin 10 gram mas kawin 10 gram mas kawin 10 gram ditambah emas 10 gram ditambah seperangkat alat sholat dibayar kontan. Kumaha saksi tepat kabulna sakali dibayar kontan nampi abdi nikah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain bapak nikah anjeun ka anak geus bapak Alisa Septia Uswatun kalayan nganggo mas kawin perhiasan emas 10 gram ditambah seperangkat alat sholat dibayar kontan. Nampi abi nikah Alisa Septia Uswatun putri tegas bapak kalayan nganggo mas kawin ku mas kawin 10 gram emas 10 gram ditambah seperangkat alat sholat dibayar kontan. Mas saksi sah. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa safina wa maulana asma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hamdan yuafini amma wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jaika kalimu atim sultanin astagfirullahaladzim taubatan. Dinten ya dinten kabungah bikin hidup duaan. Dinten anu dianti-anti ku hidup duaan. Nanging itu dinten anu sakit berat bikin mamah sang bapak hidup. Kedang ngalungsurkeun tanggung walam nu jateng sepuh. Ngalungsurkeun hidup dina pangkonan mamah sareng bapak. Ayeuna hidup duaan berapin tajian kang doa sungkeun panghapunten ti mamah sareng bapak. Insyaallah anu bakal jadi lawakna keberkahan pintu rahmat turun ka hidup duaan. Ku ayeuna panghampura ti janten indung jeung bapak hidup. Berang ngelengkahkeun sampean hidup. Cepan panangan mamah kumprakeun mastaka hidup dina panangan mamah. Ieu mamah hidup gelis kase anu ngakandung hidup 8 sasi lamina anu kahesean ku hidup bagus memikanya mika asih ka hidup nu belana ka hidup. Sabaraha kali kisah anu janten mamah muncul, sabaraha kali hidup sok nyentak ka mamah. Sok ayeuna ikhlas benta jepang doa ku hidup. Mama
hapunten abdi mah, hapunten tina sabudaya kalepatan abdi. Doakeun abdi mah, doakeun abdi. Mugia abdi sing nyandang di rumah tangga teh sapertos anu dilakonan ku mamah sareng bapak. Hatur nuhun kana sagala kanyaah kadedeh mamah ka abdi. Didikan mamah ka abdi. Ku abdi moal dihilapkeun. Beral anak bageun kanyaah mamah. Hidup gramian bageun. Ku mamah doakeun hidup kanyaah mamah. Bisa Allah moal pegat dugikeun ka deungeut ieu. Pegat teras ngocor ngabontor ka hidup nyerangan leng ka hidup. Mamah ikhlas, mamah ridho. Beral anak bageun hidup gramian. Cekap mama disun kening nama ditahan sakda. Cekap mangga teteh kalih ka mamah mertua bagus sami akak banget kalih ka mamah mertua. Cepengan panangan mamah kasih gelis sabadana tadi hidup di akadan tapi yang dibentenkeun ku hidup bagus. Sok sanaos mamah tengah kandung hidup, sok sanaos mamah tengah lahirkeun hidup. Insya Allah ya ahna dedeuna ka hidup sapertos ka putra putri hidup nanyarita. Mama hapunten abdi mah, hapunten tina sabudaya kalepatan abdi. Hatur nuhun kana sagala kanyaah mamah ka abdi. Beral anaki hidup gramian bagus. Titip putri mama kasih, titip putra mama gelis. Bisa Allah hidup mau disaha-saha ku mama. Beral hidup gramian. Maka mama ngalih tiasa kapal ini disanggedeungeun bapak. Maka diriran ku bapak maka calik di kursi pastaka hidup pina panangan bapak. Ya panangan anu dicepengan ku hidup teh panangan saksi gedena hidup, ageungna hidup. Nu belana ka hidup. Teu siang teu wengi teu hujan teu panas. Bela milarian nafkah pikeun hidup. Nyampurnakeun sagala kahoyong hidup. Ieu bapak nu ngating ngadidik hidup. Ngelendeng. Ditinggalnya ditinggal asih. Ngeur nangi nom beberem geus kasih. Saking punya anu jantung bapak ka hidup. Sok ayeuna penta jan kanggo aku hidup. Penta panghampura aku hidup. Kumaoskeun hidup sok pernah suntak-suntak ka jantung bapak. Sok aya tingkah anu teu saparipaos ka jantung bapak. Bapak, didasi hapunten abdi Pak. Didasi hapunten dina sabudaya kalepatan abdi Pak. Doakeun abdi Pak, doakeun abdi. Abdi nyukeun doa ti Bapak. Mugia abdi sing ieu nyandak rumah tangga teh sapertos anu dilakonan ku Bapak sareng Mama. Sing aya dina jalan ridona Allah Subhanahu wa taala. Sekali deui abdi dikasih hapunten. Maka dirangkul dipeluk. Beral anak kanyaah bapak hidup gramian bagus. Insya Allah bapak ikhlas, bapak ridho. Ku bapak doakeun hidup. Maka ngalih teteh ke bapak mertua sami aa. Maka cepengan panangan ku hidup.
sanos bapak hidup ieu teh tinggal hidup nuju alimna. Dengan baktina hormatna kalau jantan sepuh teken yang dibentenkeun ku hidup. Bapak didasi hapunten tina sabudaya kelapatan abdi Pak. Abdi nyumbun doa nanti Bapak mugia abdi sing nyandak di rumah tangga teh diwuwuh ku karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Jantan keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Carek abdi wagel abdi Pak, upami abdi lepas. Dukung abdi, doakan abdi. Upami abdi anu jalan kasayang. Abdi nyugun teh yang dibentenkeun abdi sareng putra-putri Bapak anu sanesna Pak. Ku abdi doakan Bapak sing sehat, panjang yuswa. Maka dirangkul di peluk teh disaksian ku keluarga tamu ulama anu hadir dina enjingan ayeuna. Mugia teteh sing jantan istri anu salehah anu bakti tumut taat kana jantan caroge. Oge aa sing nyandak sing tiasa nyandak di rumah tangga teh. Anu dipikari doa ku Allah Subhanahu wa taala. Nyandak di rumah tangga teh nyandak ieu bojo teh ka surgana Allah. Jauhkeun tina segala nerakana Allah. Bimbing ati ku hidup duaan. Cekap. Disun akanina sakedap disun. Ieu teh keluarga parantos nyayogikeun. Aya mangrupi-rupi anu parantos disayogikeun. Diantawisna panggilan aya Bapak Ibu para wargi sadayana kisawar panganten teh janten simbol dipayun kapungkur ieu panganten nuju alimna sok akung dina pangawean bumi. Aya baris disawari panggilan ku mangrupi anu parantos disayogikeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pribados selaku wawakil sepuhna sesepuh aduh anu tes gaya di dieu bingahna anu teh aya papadana biasa silaturahmi sadayana nyaeta ti pihak pengantin pameget. Oke pribados selaku di pengantin istri pengantin sesepuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bil jasadi ya Allah Neng Alisa katut jang darwi patepang jodoh dina dinten ieu janten raja nusa dinten gelis panganten segera awara siap hiji dua hati-hati Bapak Ibu para warga sadayana. Pak ini tuh makan pasti ya. Dia mana Bapak ini ya?
cai teh lepatkeun ku kata kana kendi cekak. Nah, lepatkeun teh kana kendi teh anu isina aya cai. Nah, laan deui ku teh cabut deui. Pareup tehnya teh caian. Teteh itu jaga simbol pami teteh sareng dina rumah tangga permasalahan. Pami anu jaga segera anu jaga cainya supaya pareup permasalahan beres ya. Dicanak di ku teteh canak kuduaan. Nah, canak kuduaan teteh mangga ayeuna potongkeun bereskeun kuduaan alungkeun kepengkeun teu kenging ditinggal deui nya. Siap. 1 2 3 lu kepengker ulah kapayun atuh teh kapayun mah anu saya anu awana kepengkerkeun alungkeunnya anu atos mah atos kitu tah. Siap alungkeun deui? Siap. 1 2 3 lu biar maksudnya mangga kedina di sana kuduaan kedina di sana kuduaan di cepengah teteh. Nah teteh hayang nyepengan naonna teh huluna ya hulu kendi ya di cepengan huluna teh hulu kendi cepengan imit kendinya jenna aya hulu aya imit iya teh ya. Nah mangga teteh ieu jaga simbol sopami teteh sareng dina rumah tangga permasalahan geura dipebeuskeun kuduaan diberesan kuduaan ya teu kenging mabatos ka mamah ka papa ka tetanggi ka keluargi ya geura diberesan kuduaan. Nah mangga siap kaluhurkeun 1 2 kahanapkeun kaluhurkeun deui goyang-goyang terus sakidah digoyang-goyang. Nah pintar geuning ngogoyang namanya. Alhamdulillah siap kaluhurkeun deui salit 1 2 3 gecratkeun. Alhamdulillah popesnya alhamdulillah. Mangga biasa main di kepelaminan masikeun aya wantos pangira saacak pengantin gantos rangsuka.
Salamina sing diperlukan keadaan soleh, sing perasaan anu biasa sing diberi perasaan dukun anu semangat prak mabangun, rumah tangga anu tiap